Pak Dede. Aya naon deui we ieu? Aduh, Ka mana urang ayeuna nya? Ayeuna teh urang ka Banda Asri, Pak Dede. Aya naon? Di ditu teh aya murang kalih tulunganeun. Ayeuna karunya budak teh teu sakola, teu ngajangkungan, pokona ripuh. Jadi ekonomina teh perlu tulunganeun Pak Dede itu. Orang teu mampu. Kurang mampu lah jeung kurang jangkung budak teh. Nuhun. Terus eta keluargana kumaha orang tua? Nya keluargana teh hare-hare karunya hayang sakola cenah budak teh. Karunya mulungan naon we teh kotok ke dihakanan. Nya. Jadi ayeuna teh ripuh sakola gitu dilanjutkeun. Sakola oge teu mampu. Ayo urang ka ditu lah. Ayo Pak Dede. Pak Dede. Iya. Mohon ieu Pak Dede. Saha ngaran teh saha ieu teh? Bisa nami teh ini Pak. Mbit. Kawit di mana? Mbit teh. Bisa di jalan Tegaruh ini Pak. Itu mah. Lain. Saya teh da kan merasa peduli gitu. Komo ieu Abib asli di mana? Ya Abib mah Pak, keuntungan, Pak gimana itu? Aing nanya naon jawabnya mah asli. Asli mana kok keluntungan? Ya asli dia, Pak di dunia teh Pak di handap 50. Sehari-hari kunaon sehari naon sok gawena naon sehari-hari? Nah di sekolah. Nah, saya teh atos sampai di sekolah dulu. Masya Allah. Ye, ayeuna teh entos 2022. Ngarasa ngiri sedih. Ningali anu zaman ayeuna aya nu teu bisa sakola. Pada kumadai dah. Ka mana pemerintahna sok teu peduli kanu kieu. Kan Bapak Lain maneh pigeuleun siga nama. pas Kata buku kas bonsai sagala. Kita buku. Aing. Ya kan benar ya pribados atau sim kuring atau saya pribadi merasa prihatin ningali geus awak sapotong kuku kawas kieu rewak liwing teu paruguh mun pada saprak saya cuma maju si bapak ge pada ka mana kolot ka mana buka kolot kene teu duka pada di non lahir genep bulan teh cenah saur si nenek mah ini saur tetangga teh cenah pesta aya cenah cuma mah teh duka ka mana sakola dugi ka mana sakola SD Pak dugi ka mana SD ka sekolahan apa nepi ka jalan maksudna SD Tenang. Pak Dede. Tahan emosi, tahan karunya. Kadang-kadang aduh sakiku aduh greget kan bapak teh dede umur teh bapak kedah mengayomi masyarakat mohon kedah merangkul Kenapa lagi kebatahan? aduh syat saha aing teh cicing aing kena napas goblok aduh ieu nya teh ya tong jadi budak kudu nu bener gitu otong teh waktuna sakola sapopoe naon wae sapopoe sok ya suka kue mah Pak mulungan SKW Pak dahar di mana dahar ai dahar mah nya sari pasihan we mun abi mah mun tuang teh mun deui aya hajatan karek tuang kadang tuang kadang teu data aya atos Pak da sahari oge dina eta terdaftar teu eta ye menang bantuan ti pemerintah osok ada daftar ieu can Pak boro-boro mulai ayeuna lamun aya daftar dicoret ku saya geuleuh ningali beut sia goblok tadi saya karunya tadi nama sama sampura ya karunya sebentar aya ngabantu Pak Dede tenang ulah emosi tenang. Tahan. bapak ulah kitu Pak kan bapak sanes maksud abi teh kieu ieu teh merasa tergugah abi teh nyapukeun nya Gugah bobo. mohon abi teh karena prihatin gitu hari langsung langsung ngobrol hari dibantu beli wae loh ya om hati-hati teh ya pirang kenya hari bapak mah jujur we lamun ningali nu kawas-kawas kieu teh sok kadang-kadang aduh hate teh geus hayang menyabokan
Ah, tenang Pak. Cabokan Pak. Mungkin Maksudnya teh kayak nyabokan teh kanu kalakuan Oh. supaya bener. leres. Hah? Kira-kira lamun disakolahkeun daek teu. Ya, alhamdulillah tipe bade tipe daek. Tenang, ku bapak disakolahkeun. Ulah sebut bapak lamun teu bisa ngawujudkeun cita-cita hayang jadi naon? Cita-cita yang jadi pesawat tuh, Pak. Biaran Pak, tenang Pak. Gele darah naik Pak. Tenang Pak. Hampurannya. Aya tilu kaos mana aing aduh aing goblok. Sok atuh ditaros ka nya. Bapak ge engkos ngabantuan anu budak-budak jalanan nu aya di jalan dijahit ku bapak. Terang dijahit. Kacilakaan kasoek beungeut dijahit. Atau Pak atau Diangkat derajatna. Tah. Tapi kudu bener. Nah, benar. Leres setuju Pak. Hayang maju teh hirup. Hayang pemaju. Kumaha rek maju awak leutik we kieu. Ya yang sedih itu. Oh, geus di dituna. Ieu hampura. Lamun bapak nyarios pinyerieun eta teh sanes ngahina. Ya. Untuk emosi supaya keluar, supaya greget untuk hidup maju. Ulah kleuek. Nah, sok prihatin ngalina. Abi teh Pak, ieu teh mentak kuliah teh Pak lapar Pak can uang gitu. Pak. Sabaraha poe can tuang? Saminggon. Sarua aing dia. Aing putra can aing mere. Emosi ya aing. Cici heula we. Pak bingung menang tuang beda teh dina Jumatan. Nah, insya Allah aya bantuan anu namina Raskin. Pernah mireng Raskin? Engke di Pasian. Eusina tumbila kabeh. Tumila Pak, 100.000 Pak beras. Beas Bapak. Oh, beas. 100.000 aduh Maksudna kalau beas kalau tumbila alis ya bukan. tarosan senang teu tumila. Kira-kira di Pasian beas kesat teu. Masa Pak. Nah, kayak kok saya bantuan naon we ekipasi. Alhamdulillah tuh Pak itu cuma Pak. Ayeuna ku bapak erek ditelepon. Benar hayang sakola? Hayang. Ku bapak ditelepon. Ibu Aisyah mantan bapak. Jadi guru. Ya, Nelpon ka mana Pak? Sekolah. Oh, Ibu Aisyah Didaftarkeun Pak eta maksudna. didaftarkeun. Oh, Ieu da jang. nya Jang. entos separo. Suntangan jang, jang sekolah pun separo jang. maneh teh nya Oh kok itu dedek mul, aduh pisan Pak terus ngebantu kan aku. Pak sunun nyeklanan Pak bau. lain teh sanes. Abi terus anak wudu, bising batal dicung sia mah goblok teh. Cicing enggak? Cicing ditolak. Aja dong. Abi. Kadang ya nelpon. Ganggu wae teh. Ya abi meh menjiwai we beungeut apa? Oh gitu. Halo. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Mohon ieu teh ieu abi kawasan menuju di jalan. Karena abi mah di jalan. mohon tadi abi di jalan. Saya aja dong aja. Aja yang di jalan semua. Next. Halo, assalamualaikum Ibu. Mohon abi. Pak Dede, mohon. Kieu Bu, abi teh tadi menuju di jalan. Ieu teh aya murangkap. Di imah Pak Dede. Aja dong aja. Aing tadi tas di jalan, mulung sia, itu dasukun aja dong. Ieu kabur paehan. Mohon Ibu punten ieu murang kalina ada bangor gitu. Bangun Pak Dede nawe. Cicik saya daftarkeun mah. Nyambu mohon ieu abi teh da kan Ibu terang lah, hari abi mah jiwana jiwa peduli gitu. Ka sasama mohon. Ya abi bade kadaftarkeun murang kali. Mohon. Oh, tiasa ayeuna. Oh, mohon Ibu, mohon. Hatur nuhun Ibu. Assalamualaikum. Anjing. Bisa. Naon Bapak? Sakola ambung sia teh. Bilu ya. Lu baca japa ya napa? Hah, ayeuna aja. Mangga ayo. Urang can jajah bola ieu ka abdinya kamu ka bisi sakolanya. Yuk. Oh, ieu tah. Sok, nya. Ari ieu salaman heula sia teh sopan pisan. Nah, nuhun Pak Dede. Nya, sok. Ya. Kalebet bejang ti Pak Dede. Mohon. Mun nya. Sing sarehat teh gitu nya. Amin amin. Ke mun aya naon deui Bapak lah manggil. Siapa? Assalamualaikum. Pak Dede, hatur nuhun ieu tos ngabantos. Mohon Sing sehatnya. Mohon Mohon. silakan. Enggak. Naon ieu? Nah boga. Nu loba budak leutik.
anjing gelo ieu. Jangan daftarkeun aing ke TK Melati. Aing teh gawe sekolah SMP SMA. Jika ka daftar ke Melati, TK Melati. Sia, aing mah mending aing salak kenyang awak aing mah. Aing awak nanti di sekolah ke di TK mending aing mah naon aja. Tua beasiswa teu ceuknya. Eta meureun palsu Mangjang teh mah. Lain Dede Mulyono teh mah. Dede Mulyono yang mana Dede Mulyadi? Oh lainnya teh mah. Rada gelo teh mah. Gelo itu beasiswa di mana ordeng? Nah, daftar pun aing teh kira geus mah atom menang beasiswa sekolah nya. Juga daftar ke SMP gitunya ke SMA. Juga ke TK dengan TK Melati di ngaranna. Ya kayak tuh daftarlah sekalian kagok. Kemana? KSLB. KSLB. Sekolah langsung balik. Aing urang udah gelas si Dedena. Mana